Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sanos hahehoh kieu abdi teh. Memang di bawah nya anggaplah ieu olahraga ngani nya. Mohon. Ieu kalarasan made ngareview bumi anu ku abdi tadi dicarioskeun. Benten da Kang ani nya sok sebatkeun tipena. Tipena teh 33 ka 60 Kang. Nya. Dia ngayaan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Beres Bu? Mohon beres. Tong balelo nyariosna. Oh ya tuh. Karena bari healing ya mah. Anggap olahraga jadi santai lah gitu nya. Santai Kang, pisangan. Iya teh kirang langkung di kantor pemasaran ka dieu teh Kang Ani. Mohon. Sabaraha menit teh? Ya, apa? Nya Bapak. 3 menitan aya nya. Aya 3 menitan. 3 menitan. Ah, itu Kang 2 menit ya. Nya. Ayeuna eueuh dikeun project we. Mohon. Iki sebagian tos di Hararuni nya. Bututinya 35 kakak. tos aya 35 kakak. Dedenya di lingkungan ieu teh. Hah? Dedenya sabari. Deden. Janten naon namina teh progres ge nuju berjalan, unit ready stokna aya, lingkunganana tos hidup di dieu teh. Nu tos huni teh ya 35 kakak sadayana. Mohon laras. Ai sadayana itu sabaraha unit? 700 unit sadayana mah. 700 unit janten. Acara festival lagi moal di minggon ieu hungkul bulan ieu hungkulnya, betul nya. Kapaina pasti aya gitu. Enak masih. Iya salah satu deh. Salah hiji. Sana salah sahiji. Di antarana gitu maksudnya teh. Salah. Jadi antarana unit-unit anu tos di Hararuni sebagian gitu nya. Akses jalan itu ka payuna bade di aspal, di paving block atau nabi kumaha tah? Bade di aspal. Bade di aspal. Hot mix gitu nya. Di hot mix ieu jalan Kang Ani sabaraha itu? Oh jalan sekitar 7-an Kang itu 1 meter Kang ngosolokan biasa. Oh 1 meter ngosolokan. Di 7 meter persegian gitu nya. Itu tos dihuni. Kan panjang ya mah persegi. Oh, panjang janten kumaha meter gitu nya. Ya, meter. 7 meteran lah. Ayeuna hareudang itu diiket gitu buka we Abdi ge sami sama. Ayeuna teh aya bade nu ditaroskeun ka Bututi ku Kang Ani naon? Tah teteh. Tanya jawab. Teh selling point teh ka mana wae nu caket teh. Iya teh caketan teh 10 menit ka kampus Unpad ITB Jatinangor. Perkampusan. Mohon sami oge 10 menit ka Jatos Mall. Mohon Jatos Mall. Kato sabaraha menit teh ieu teh? Paling 15 menitan ka tol Cileunyi. Cileunyi Ciseundawu ge tiasa. Mohon 10 menitan lah. 10 menit. 10 menitan. 10 menit ka Ciseundawu. Sareng di emutan nya Kang akses jalan ge teh 2 akses. Moal Pacinanjungnya. Terus Parakan Muncang gitu nya. Ya akses jalannya ya 2 nuju ke lokasi gitu. Tapi itu yang penasaran uninga bumina. Kurang tinggal bumina. Terus aya warung. Assalamualaikum guys, hapunten ieu haheho guys. Da margi kumaha gitu nya. Mapah abdi teh. Mana si Abang? Ka lokasi progres ieu teh. Ieu mah da duka rada walilau ieu nu hiji mah tah ieu. Lempang we capek teh gitu. Kang Ani, ya kan raos itu suasana teh Kang, rada aya adem-ademan gitu. Kamari mah asa teu ngalangkung ka dieu nya. Ngalangkung hilapeun ka dieu tah. Hilap deui ka ditu nya. Mohon. Da suasana teh ieu teh rada adem pisan Kang, tiis gitu. Cuman agak ngesang. Nya ieu mah da abdi kan teu biasa. Mohon. Punten abdi biasa di kota, Pak. Ai. Jadi begitu lompat ka dieu diajak olahraga teh. Sombong gitu Ahmad Danu teh. Ngesang gitu. Biasa nyanyi berenya. Karena diajak jalan-jalan susah. Kesempatan ieu teh lamun disia-siakeun mah lebar Kang Ani nya. Mohon. Lebar nya. Terus pisan Kang. Lebarna kunaon Kang Ani? Lebarna kumaha tos aya di proyek Kang ya teh. Manya teu di review mah Kang. Henteu maksudna lebar lamun misalkan posisina teu aya naon teh namina teh? Lebar teh kumargi Kang ya teh kan aya festival. DP-na 0%. Engke mah mulai kesempatan eta gitu maksudna teh. Engke mah harga normal teh 8,5 juta. 8,5 juta. Tapi ku ayana acara festival justru masihan kemudahan si developer teh nya. Leres pisan Kang. Jadi nu tadina 8,5 juta jantan di 4 juta 4 juta itu terus lebet cicilan, terus lebet booking, terus lebet full all in Kang lah sakitu. NUP sadayana gitu. pokona mah. Mana bumina teh ieu nu bangker? Cik cobi. Lebet Kang Ani. Nah, ieu teh Kang ngagaduhan carport sama mobileun nya teh nya. Sama mobil sama motor lebet Kang. Sareng ruang taman lagi, ruang taman nih. Taman lagi ageng Kang ya, biasa ngangge mau ditutupan mah tiasa. Itu naon itu Kang Ani? Iya teh Kang. Keramiknya. Keramik Kang.
Kita kangge jendela ya bukan hiji ventilasi udara naga ya tilu tetenya. Ya, partisina tos ku aluminiumnya. Iya kangge garasina karpotna tos kayak mobilan Bang Inten. Di ruang tamuna lumayan cukup lebar. Terus iya kamar utamana. Iya kamar utamana space nanti ditilu ke 2,5 Bang Inten. Saya jendela bukaan ke payun. Iya nuju ke karpot. Jendela bukaanana tinggal kamar kedua, Kang Ali. Kamar kedua anak Kang. Kita yang ngagaduhan 2 meter ke 3 meteran. Kayak jendela bukaan kanggo ke dapur, jadi cahaya lagi masih pecahan. Lanjutkan dari. Standarnya teh kangge zaman teh memang klosetnya jongkok. Klosetnya jongkok terus dipasihan keran. Biasa request teh. Biasa eta mah Kang Ali teh ya spesialit. Teh pami misalkan iya ya spesialit kieu di custom lebet nakeng. Upami subsidi mah upami tes akad mah tiasa upami satacan tiasa. Moal tiasanya. Janten kedah reng si akad heula gitu. Nya bilihna bade di damel ngebangun di ruangan kan tiasa gitu. Bisa kamar gede. Kang buka geus. Tah ieu kamar mandi deh. Tahun ieu teh dapurna terus dipasihan. Mohon atos. Sareng wastafel. Sareng keran. Mohon. Caina saya ngocok. Layak minum teh. Layak minum biasa dimasak. Kurang doaan heula. Iya zamanna janten nya informasina nu ku abi tiasa diinformasikan teh sakitu jiga nama moal tiasa panjang-panjang teuing kitu nya ngan ulah hilap kasadayana ka ibu bapak teteh akang anu bade ngahadiri acara festival rumah murah se-Bandung Timur rumah subsidi di proyek rumah subsidi Mawar Mekar Regency Kaping 18 ngiring waiting list heula margi mung aya 5 unit eta teh anu diikutkeun kana festival rumah teh. Enten unitnya terbatas gitu nya. Bisa 5 unit deui. Kayak Kang Bumi Ready Stock ku abdi diuningakeun. Pami ieu mah memang teu dilebetkeun kana acara festival. Tapi misalkan aya nu ibu minat misalkan ieu nu ready stock Priyogi Bumi ieu DP-na cekap di 8,5 juta tos all-in nya. Nampi kunci kantun ngisi gitu pangintennya. Itu hungkul panginten. Ayeuna naon deui beda anu ditamihkeun kali. Promo-promona beda di Ausdi. Upami promo festival mah upami bumi subsidi ada free kompor 2 tungku. Nah, free kompor 2 tungku sareng naon nya kamari teh hiji di teh kok. Eta hungkul gitu. Free kompor 2 tungku. Mesin cuci kanggo bumi semi subsidi. Oh, semi. Semi subsidi berarti larina kumaha teh betul teh? Cicilanna mah sami flat. Cuman mung bentena tinu all-inna DP-na 35 juta. 35 juta. Tapi udah free kanopi mesin cuci gitu. Oke. Eta terkait spesifikasi detailna project anu nembe disaurkeun ku Bu Tuti terkait festival oge linkna ge ku abdi simpen di bawah deskripsi video ieu. Pami ibu bapak teteh akang hoyong dongkap ka lokasi tiasa langsung dongkap sareng Bu Tuti konsultasi sareng anjeunna taroskeun naon nu kedah ditaroskeun tiasa dongkap ka kantor pemasarannya. Bu Tuti sebagai handling atau napi ku Parizki tiasanya. Kami tanya Bu Tuti Parizki biasa nge-handling ibu bapak teteh akang nu bari survei langsung ke lokasi. Bade konsultasi ke abdi tiasa kantun klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi video ieu. Sakitu panginten informasi nu tiasa ku abdi didugikeun bade anu ditamihkeun. Cekap. Itu paling ya keistimewaan ieu mah aya nya si komplek TWPAD jantan aman lah kanggo ini aya 60 unit rumah TNI. Ada 60 unit rumah TNI yang akan dibangun di sini. Iya. Alhamdulillah. Jadi udah pasti keamanannya terjamin. Ya, insya Allah untuk keamanan di sini insya Allah terjamin karena memang ada keterlibatan TNI di sini ya aparat ada 60 unit. Mohon. Nah, jadi untuk informasi selanjutnya nanti Ibu bisa lihat di bawah deskripsi video itu diulang-ulang deh abdi teh gitunya punten. Closing, open, closing, open. Ya, atur nuhun. Kadang-kadang sok nyeres. Astagfirullahaladzim. Walilu. Janten sakitu nu tiasa ku abdi diinformasikan hatur nuhun ka Ibu Bapak Teteh Akang nu setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Dano. Ulah hilap rumah dijual cepat. Rumahidaman.com. Diganti deh. Sebelah jeneng aya 2 Kang. Nu hiji shot. Turut-turutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dano pamit. Kang dipamit. Tuti pamit. Sampurasun. Sampes.